Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika sareng misti ka anjeun bi ikhraji hubbid dinari kalawan ngaluarkeun resep kana dinar wa dirhami jeung resep kana dirham min kol bika tina hate anjeun hatta yasiro sehingga jadi ieu hubbud dinar ingdaka disandingan anjeun eta bimanzilatil hajari samartabat jeung batu wal madari jeung taneuh garing wa bi ikhraji hubbil manzilati jeung ngaluarkeun resep kana pangkat ingdan nasi disandingan jalma-jalma min qalbika tina hate anjeun hatta yastawi sehingga sarua ingdaka disandingan anjeun naon madhuhum ngalemna jalma wadamuhum jeung nyacadna jalma-jalma wa iqbaluhum jeung nyanghareupna jalma-jalma wa idbaruhum jeung nukanganana jalma-jalma. Jadi pamolah batur ka urang teu mantak jadi robah madhuhum merek jalma muji wadamuhum merek jalma ngahina wa iqbaluhum merek jalma turut wa idbaruhum merek jalma nukang ka urang tetep sawaun yastawi urang mah teu jadi kembung ku pedah dipuji teu jadi kempes ku pedah dihina tuluy teu pedah batur madep eureun teu pedah batur nukan anggar we kitu urang mah batur rek resep rek henteu rek madep rek henteu ka urang pa inna hubbal jahi mangka sanyana ari resepna pangkat ad-darru eta leuwih madara ala sahibihi kanu boga hubbul jah min hubil mali tinimbang anu cinta harta kasangserem kana kapangkatan leuwih bahaya tinimbang kasangserem kana harta wakilahuma jeung ari duanana teh nya hubul jah nya hubul mal kitu dallani eta nuduhkeun ieu kilahuma ala rogbati kana resep di dunya dina dunya hubul jah sarua hubul dunya hubul mal oge dunya jadi hubul dunya bahasa hubul dunya teh teu mesti kana hubul mal wungkul hubul jah oge kaasup kana hubul dunya gitu jadi sebagian warna tina hubul dunya teh hubul mal jeung hubul jah gitu waslu hubbil jahi jeung ari asalna resep kana pangkat eta hubbut ta'dimi resep diagung-agung wal udmati jeung wal udmatu jeung ari kaagungan eta min sifatillahi tina pirang-pirang sifat Allah resep diagung-agung berarti mane ngaku pangeran dan nu mesti diagungkeun masalah Allah pawa mangkari itu hubut ta'dim munaziatun eta nu ngalawanan rirububiyati kana kapangeranan tuh musonif lain cek urang nandingan pangeran mana yang diagung-agung ku batu
Wa amma hubbul mali jeung anapun ari cinta kana dunia, resep kana harta. Fa inna ma asluhu mangka pastina ari asalna hubbul mal eta hubbut tamattu'i resep kana ngeuneunahan bisa hawati ku pirang-pirang syahwat. Loba kahayang nu mantap nimbulkeun kana hubul mal teh. Ari hubul jahma bieu timbulna ku resep diagung-agung. Ari hubul mah timbulna ku resep ngeuneunahan. Wa zalika jeung ari itu hubut tamattu eta min sifatil bahaimi tina pirang-pirang sifat pirang-pirang sato. Pantes da sato bogana syahwat unggul teu boga akal. Ari urang mah syahwat boga akal boga. Nu diparentah syahwat kudu eleh ku akal, ulah sabalikna akal eleh ku syahwat. Qala ngadawuh sa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi katampi ti Allah. Berarti hadis qudsi namina. Al udmatu ari sifat keagungan cek Allah ya izari eta teh samping kaula wal kibriyau jeung ari takabur ridai eta solendang kaula tegasna nu pantes diagung-agung ma Allah, nu pantes takabur ma Allah. Paman mangka saja ma naza'a anu ngudaran ieu man ni ka qaula cek Allah wahidan kana nu hiji min huma tina udmah jeung kibriya qaddaftu mangka ngalungkeun kaula hu ka ieu man binari jahannama dina neraka jahannam naudzubillah. Cek Allah udmah jeung kibriya teh sifat dua sifat kaula di mana aya jalma ngabogaan salah sahijina we teu kudu duana qaddabtuhu finnari jahannam dawuh Allah kitu nanti. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salam madi bani teu aya ari dua ajag jai'ani nu lapar duanana ursila anu dibebaskeun ieu di bani bizari bati gonamin dina kandang domba biabsada eta leuwih ngaruksak laha kana gonam min hubbi syarafi tinimbang resep kana kamuliaan wal mali jeung kana harta bidini rajuli dina agama hiji jalma al muslimi anu muslim. Wa alaika jeung misti kanjeun bi isari taqalluli kana milih nyokot saeutik minad dunya tina perkara dunia wal iktisori jeung ngaringkes alama kana perkara labuda anu misti minhu tina emak min malabisiha tina pakaian dunia wa makiliha jeung kadaharan dunia wa manakihiha jeung awewe dunia wa masakiniha jeung tempat imahna dunia wasairi amtiatiha jeung sasesana pirang-pirang parabot dunia
takolul we ngalap cukup. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun anta tabi'a yen turut anjeun syahawatiha kana pirang-pirang syahwat dunia. Wa tadda'a jeung ngaku anjeun ma'adzalika sartana itu tatabi'a syahwat az-zuhda kana juhud. Watah taja jeung nyieun hujah anjeun linapsika pikeun diri anjeun bil hujaji dahidoti kalawan pirang-pirang hujah anu batal indallahi mungguh Allah. Watatluba jeung nyupri anjeun laha pikeun ieu nafsu at-ta'wilati kana pirang-pirang takwil al-ba'idata anu jauh anil haqi tina bener. Wa i'radu rasulillah jeung ngabalieurna Kangjeng Rasul wal anbiya jeung para nabi qoblahu nu tetep samemeh nabi wala immati jeung pirang-pirang imam ba'dahu sabada rasul anit tanaumi tina tanaum ngalap nikmatan bidunya kana dunya ma'al kudrati sartana kaduga alaihi kana tanaum sok sanajan marantena kaduga keur ngalap ngeuneuhan tapi dah teu kitu minal halali tina perkara halal layakfa anu teu samar itu i'rad alaman kajalma lahu anu tetep ka eman teh adna ma'rifatin eta pangrendahna kanyaho bil ilmi kalawan ilmu ti mana pantesna urang erek tamatu erek tanaum gitu. Para nabi para ulama kapungkur wae anu disayogikeun keur tanaumna teu wantuneun kitu ari urang nu teu boga nanaon ceuk paribasana makhluk nu rendah hayang tanaum hayap ngeuneunahan kana dunia. Ngaluhuran para nabi para rasul naudzubillah wallahu a'lam.